sobat, ada yang hajatan ya sobat ya. Wih, mantap. Wih, mantap ya sobat ya. Sobat, kita bakalan ikutin sobat ya. Tuh. Gitu. Tuh. Nah sahabat, kita bakal ngeliput orang yang hajatan ini sahabat ya. Ah, itu yang kali iya hajatan gimana no nikahnya sahabat, ayo kita ikutin sahabat ya. Sahabat ya. Tuh. Ternyata di belakang dia masih banyak sobat lah. Nih. Tuh. Sama aja. Apa? Ayo kita ini sahabat ya. Wih, mantap ya sahabat ya. Oh, bapak. Bapak? Bener nah, bapak. Oh, kita nikahkeun nya. Mohon. Oh, di mana itu? Kiki langkap. Cilangkap, Lenggong. Mohon. Oh. Yuk, sabaraha kendaraan? Lupa genep. Oh benar, motor Tujuh seueur wacana. Oh, mohon. Oh iya. Oh, mohon ya. Sobat. Uang kali kita. Oh, murang kali Bapak. Oh, kalarasannya. Oh, mohon kalarasan orang kali Bapak sebenarnya. Mohon, aja Pak. Ayo, sobat. Belok teh digiling kanan awur kanan tuh apa ayo kita sobat ke sana ya sobat Panganten pangdet, bukan Pak Banser ya tapi tuh tapi saya sobat panganten pangdet. banyak banser juga tuh Kata saya, mangat ya sama majin kan kumaki di paparnya di dia di payu keayaan dece sareng eta nganggu jalan. Mangga pilih aya fotografer petugas di ditu biasa ngabadikeun kapal hideung. Sareng di pali dieu biasa ngabadikeun kapal hideung. Biasa kamo saksi yang urang parantos ngalaksanakeun sunah ulah. Punten ieu saeuna untar jangan punten. Punten nikuakan ieu basa-basina. Mangga salawatna seperti biasa dikumandangkeun nambihan reup, nambihan reus, nambihan agung mana kanggo dua hamba Allah bakal didahulukeun. Mangga salawat. Berdasarkan ayat Al-Quran, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Aing kumaha? Kuyan di kotor. Eta melangkat. Punten nih, aing cuma di kotor. Jadi melangkat. salah tuh Tinggal gitu. Jadi saya kotor. Ada lapar. Jika nu sare. Nya ulah tungkul teh. Tinggal itu tukang kotor. Sampai saya pakainya badikeun, diagungkeun. Kan diasupkan kan kebiasaannya cina pelirun ke cepesa. Ulah tungkul teh. Tinggal. Kan kotor. Maka biaya ayat apa? Nih. Gaduh kamera di abadikeun. Sok.
Eta fotonya eta HP mahal, HP murah. HP dipitan malah aya. Sobat ya. Mangga dipayun. Kalau di sini. Eh, Foto. Anu gaduh tenan HP anu aya bukan. Mangga. Pusat Majeng ayo perlahan kita sahabat, kita ikutin ya sahabat ya di sana ya. Mangga juru hias pilih di Panduk juru hias. Simkuling bagian basa-basina sepados namihan doa gitu. Ulah gancang teh ngapunten panganten pangkat ulah gancang. Dirinya tahan heula, ditahan heula. Ditahan heula sareng rombonganna ka payu supados ulah panganten unggul. Mangga dipoto heula. Biasa majeng sadaya rombongan biasa ka payu. Bismillahirrahmanirrahim. Diprotek na pangan politik lahutan bisa menggaskan karena daun kaya memang pengbuahan hidup bakal melaksanakan alam rimpitan bakal ngilangkan alam baragasan simkuring tadi kesbro nempok kakalan kaki dua pada halangkan jauh tapi paling tongo kungasnya gesing di lautan lega kena ageng kenih mana simkuring lamun benua kehidupan jadi untayan emas jadi untayan berlian maka ageng kenih mana simkuring di matas air tidak bila majeng mangga kusim kuring sarombongan tidak bakal tampil berantakan terbuka kalian taya gabar taya batasna bangenan hanya kadeuh dina mangsa ayeuna simkuring bakal ngaduhun urang ka ngadeuskeun kada hukum saudara di isterenan saterasna itu sunatullah sunnah Rasulullah berdasarkan ayat Al-Quran pangkihu mah tebalakum sareng saterasna jika nak gunung anu pangluhurna Gunung Himalaya diakukurkan jeung mana simkuring agungkan Gunung Himalaya malah dipilih ku dipilih ku sadar dipilih ku guru-guru dipilih ku sadar guru dan sadar ini ngaduakeun dewe namihan agung mana nagih namihan itu dina mangsa ayeuna bakal diayakeun sarta wagi sadareukeun dipalih tangan ibu sinorang lama dipalih tangan ibu sinorang mangga majeng lalaunan selesai dipotongna sareng tingalina dideken ku bangsa dideken ku tokoh agama yang mendakeun urang berantos agung kawilujengan gupai panghiap hiapang gupai alhamdulillah wa syukur alillah hidup dina mangsa ini bakal dikangkalkan tali dunia itu bakal panjang di urusan dunia unggul padat ke akhirat landakan hidup terus dua nyaeta ibu senang lama panentos gugah ngadina bade mangsa ayeuna ujang bakal alam hilangkan alam lalagasan bade duki kata alam rimpitan dung awal iya tisadena panentos dikamajina panentos terus kaetan juga sabaraha untayan juga sabaraha untunan maka tidak memang saya kumpul duakan sebab meninggalkan mangsa cundukan waktu meninggalkan mangsa anu utama waktu anu waktu dinaan tumbuh di lepas saya maka hadirin wajah sadayana kalau diabadikan mangkut diabadikan maka diabadikan udah terus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gumetek kamar asal dunia asal saja satu aja gaun kelor tapi ayeuna pusing kuring kalosna asal budawangan gaang langit 7 lapis dilapiskeun asal lega keneh maksa ayeuna gegakeun bumi anu 7 lapis asal lega keneh panas dina hal kacina pisan saja dan kitu aturan Allah jeung aturan Rasulullah sallallahu matak ngebanggakeun matak ngebanggakeun matak ngebergiakeun mangga terus saja mangga terus saja di kangkalungan dunia tidak ada tungkul salib seujang ada tungkul salib sebagai bayunan mertuan tawisna tawadu tawisna hadap asor sing lami cepengan dia bagi sing lebih bas mangga sing lami cepengan deui dia badikeun deui sing lami cepengan berada dongko di sujang
bios mertua mah kena nongkok si Ujang kena nongkok segitu tapi aku mangga ayo disalin pengen di cepengan mata lepas kan itu lepas ke itu mertua di cepengan panangan si Ujang lekang cuman gini mangga apa itu pada langsung kadinya pada akad lagi di dia akad tunggu karena pelaminan yang tak konsip wadah kadewet pada akad lagi dia di dia akadnya jangan punten di dia akadnya pamit di dia akadnya ya mayunan kue Apa ditutup di pelaminan? Pelaminan wae masih dipotong kan kedah tambahan kursi panjang sok yang dingin sok cepengan ku mangga sok hanya teh tongdilaan sepatu anggo mangga ingat ibu lama asem tahu si di dekeng we akan punten bukan dekeng heula di teh acan dari akadel aja dibukanya tong dibuka anggo kita ada karpet wae maka udah kegalangan macam itu maka apa yang kursi pemilihan gitu akad dari dia nggak kursi nggak menjalin di dia maka ngeringnya anu ngering rombongan supaya dipetakan petugas penting